Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi fid darin. Babun najasati wa izalatiha. Babun najasati utawi ikilah iki iku bab hale tetep ing dalam martelakeun najis wa izalatiha lan ngilangkeune najasah. Al hayawanatu utawi sakehe hayawan, kulluha tegese sakabehe hayawanat, tohiratun iku kang suci. Illal kalba angin anjing, wal khinzira lan babi, wal mutawallidalan kang narima metu minhuma saking kalbilan khinzir, au min ahadihima atawa saking salah sijine karone kalbilan khinzir. Wal mayitatu lan utawi bangke, kulluha tegese sakabehe mayitah, najisatun iku kang najis. Illal adamiya angin bangke anak Adam, wasama kalan iwak, wal jarodalan walang atau simut. Wa kullu malan utawi saban-saban barang, kharaja kang metu iya ma minas sabilaini saking dadalan roro, najesun iku najis. Illal maniya angin banyu mani, wal riha lan angin, wal hasolan kerikil, illam yan akid lamun ora ngabundel iya haso minal bauli saking uyuh. Wan najasatu lan utawi najis, salah satu aksamin iku telu pirang-pirang dumduman. Mukhaffafatun sawiji najis mukhaffafah, wa mughallazatun lan najis mughallazoh, wa mutawassitatun lan najis mutawassitoh. Nyampe dia. Ina urang teruskeun deui pangajian rutinitas malam Sabtu. Keur cager deui ya, ngaji deui. Keur teu cager mah teu libur deui ngajina. Mang uji wae. Aduh. Berat ngaji teh ya. Berat ngaji teh ya. Dibabawa sih ngajina, dibabawa. Ulah dibabawa ngajina. Babun najasati wa izalatiha. Dina ieu bab ajengan musannif rek martelakeun masalah najis jeung cara ngilangkeun najis. Nah, aya najis jeung cara ngilangkeunna ke bakal dijelaskeun. Ari najis teh naon? Wahia mustaqzarun yamna'u sihatas sholah. Ari najis cek syarat teh nyaeta mustaqzarun suatu kotoran, kokotor yamna'u anu nyegah kamana sihatas sholati kana sahna sholat. Jadi ngaran najis teh suatu kokotor anu nyegah kana sahna sholat. Gara-gara ieu kokotor kabawa sholat, sholat jadi teu sah. Nah eta berarti mamawa najis. Gara-gara aya ieu kokotor sholat jadi teu sah, geus berarti kokotor eta ngaranna najis. Jadi najis teh sesuatu kotoran anu ngalarang kana sahna sholat. Ieu cek syara. Lamun cek lugot mah ngaran najis teh nyaeta sakur-sakur kokotor. Sanajan bangsa maknawi, kos model sombong, model ujub,
ria, hasud. Nah eta ge termasuk najis cek lugot. Lamun misalkan ditetapkan dina masalah syariat, dina masalah fikih, makna eta wah asana urang mah teu sah salatna. Metak eta mah cek lugot. Cek lugot eta maksudna di luar pembahasan fikih. Mungkin dina ilmu kebatinan mah heueuh salat ya aya kan. Lamun geus tingkatan luhur mah teu meunang aya ria, teu meunang aya sombong. Lamun urang salat teu meunang aya sombong asana moal sa urang. Jauh kene urang mah. Jauh. Nah ieu najis teh kokotor anu nyegah kana sahna salat. Al hayawanatu kulluha tahirun. Al hayawanatu ari sakabeh hayawan hewan naon bae tahirun eta tahiratun eta suci ketika hirupna eta suci. Kotok hirup kene suci. Suci dikumbah bujurna ulah aya teh kotokan bawa salat sah salat mamawa kotok meng sarua suci eta meng bulu meng atau aya nempel kene mah suci. Lamun misalkan teu suci mah tuh sarua pas anjing kena najis muka langsung. Meng suci, manuk suci, kabeh hewan nalika hirup kene mah suci illal kalba kecuali anjing. Anjing mah kajenteuin hirup kene tetep bae eta mah najis. Wal khinzira jeung babi kajenteuin hirup kene tetep dihukuman najis. Wal mutawallida minhuma jeung anu kaluar tina anjing tina babi, anak anjing anak babi eta sarua bae hukumna najis kajenteuin can paeh. Au min ahadihima atawa tina salah satuna. Anjing ditumpakan kumbe ngalahirkeun eta si anjing eta anakna tetep bae najis eta tah ingetkeun tah eta. Jadi hewan ketika hirup keneh mah suci kecuali anjing jeung babi ieu keur hirup keneh. Ayeuna kumaha tadi teh kotok nalika hirup kene suci, hirup kene suci, manuk hirup kene suci. Kumaha lamun paeh? Wal maitatu kulluha najisatun. Wal maitatu ari bangke sakabehna, bangke kotok henteu kapencit, bangke embe henteu kapencit, bangke manuk teu kapencit. Nah eta najisatun hukumna najis hukumna najis. Bangke naon deui? Bangke sireum, bangke cak-cak kabeh eta hukumna najis. Tadi mah kotok, anak kotok bujurna dikumbah bersih dibawa salat sah. Ayeuna anak kotok paeh dibawa eta hukumna teu sah salat karena najis. Jadi ari geus paeh mah bangke najis hukumna. Najis, lamun najis ngahalangan kana sahna salat. Illa ladamiya kecuali jelema ari jelema mah ketika maut eta hukumna suci. Suci hukumna. Wasamaka jeung lauk ge nalika paeh eta hukumna suci. Suci urang boga lauk cupang barang kitu paeh
dibersihan jerona taina dibersihkan beteng-beteng natea supaya ulah aya tayan geus beres di kantongan di bawah salat nah eta salatna sah bab geus bersih. Nah, wal jaroda jeung simet nalika paeh eta hukumna suci. Lamun di bawah salat sah salatna yang penting ulah aya tai simetan. Jeroana dipiceunan heula gitu. Nah, jadi kabeh bangke kabeh mah. Bangketan teu kapencit. Kumaha lamun misalkan harimau dipencit. Nah, harimau kajentin dipencit ya atuh tilok di dahar harimau mah dagingna. Nah, ieu tetep bae hukumna bangke. Bangke ieu harimau tetep hukumna bangke. Bangke. Kumaha lamun misalkan kotok eta dipencit secara hukum syara akhirna ngaran dipencit mah atuh paeh kotok teh anggeusna paeh teh dikumbah jeroana dipiceun pas kitu di kantongan kana plastik dibawa salat mawa kotok bisi anu maling eureun. Nah eta salatna sah salatna sebab kotok nang mencit mah eta hukumna suci. Ai kotok menang mencit mah tapi lamun paehna teu kapencit mah bangke hukumna najis. Beda tah. Aku diperhatikeun eta. Perhatikeun tuh aya kotok bagus cokot penting. Perhatikeun. Dah tadi lau ketika pae suci simet ketika pae suci ayeuna kumaha lamun kotorana wa kullu ma kharaja minas sabilain ari sakur-sakur perkara anu kaluar minas sabilain tina dua jalan liang hareup jeung liang tukang najisun eta teh hukumna najis. Najis jelema ngaluarkeun cai kiih tah eta najis. Jelema ngising eta najis. Tai kotok najis. Tai lauk atuh sarua najis. Kabeh kotoran-kotoran hewan eta najis. Najis kotoran hewan teh. Najis. Kotoran simet atuh tetap najis simet. Ai kotoran nama lamun simet na karak lamun simet nama tuh henteu najis. Ai simet nama lamun kotorana najis tah beda tah. Simet illal mania kecuali cai mani. Nah lamun cai mani mah eta hukumna suci andai kata kabawa salatna sah salatna sah salatna. Misalkan kizaid teh keur peuting esna teu make calana cuma make samping doang barang kitu base oreng cai mani. Nah berarti dina sampingna aya cai mani terus dibawa salat. Nah eta sah hukumna. Yang penting murni cai manina ulah kacampur jeung cai madhi ulah. Nah eta cai mani suci. Harti sucina nalika kabawa salat sah salatna. Lain berarti menang di dahar awas. Warliha jeung angin maksudna hitut eta suci kajentein bajuna kage bos angin ti bujur jedut be nempel ka baju bajuna bau hitut. Nah eta tetap suci. Walhaso illam yan akid jeung kerikil eta kerikil keluar tina liang hareup eta teh teu najis
eta ge teu najis ilam yan akid lamun teu ngabundel tina ciki tapi lamun butiran tina ciki mah eta hukumna najis. Lamun ngabutir teh tapi tersusun tina ciki cai kiih nu geus deas akhirna ngabutir ta eta mah tetep hukumna najis gitu. Ayeuna kumaha tuh ye. Ayeuna kumaha lamun aya hewan ngising siki nangka tuh ngising siki kopi. Nah ieu bijina teh biji kopi anu diisingkeun ku kebo ku luak ieu lamun dipelak bakalna jadi tah eta siki eta hukumna mutanajis. Harti mutanajis dikumbah terus geus bersih meunang di dahar gitu. Kos kuari kopi luwak tah eta kopi luwak lamun diisingkeunna teas sakira-kira lamun dipelakeun teh bakalna jadi ye biji teh. Nah eta berarti meunang di dahar kumbah heula dikumbang geus bersih kantongan bawa salat sah salatna. Kumaha lamun misalkeun kebo ngising siki nangka luak ngising siki kopi tapi sikina lembek. Tah lamun lembek itu mah andai kata lamun dipelak teh moal jadi. Nah eta mah hukumna najis. Tuh. Itu. Ayeuna kumaha masalah endog jandog ge kaluar ti bujur kotok. Nah eta najis apa henteu eta endog. Nah lamun endog kaluar ti bujur kotok eta suci. Atuh lamun teu suci mah teunang di dahar endog. Moal aku pabrik endog. Suci eta suci endog teh. Yang penting ulah pacampur jeung getih da endogna. Lamun aya getihan keneh terus di kantongan dibawa salat nah eta salatna teu sah. Da ieu endog suci. Suci endog teh. Kumaha lamun misalkeun ieu mah kotok bangke kotok teu kapencit barang dibelek teh aya endogan. Nah ieu endog kotok bangke aya kotok bangke di jerona aya endogan endogna suci apa henteu. Nah ieu lamun endogna geus teu as berarti hukumna suci. Tapi lamun misalkeun endogna encan teu as cangkangna teh kan eta encan teu as nah eta termasukna bangke keneh najis keneh bieu nah eta kasih tuh nah tah eta lah seputar najis. Jadi najis teh ayana di hewan dina hewan atuh urang ge hayawanun natik hewan keneh ngan bisa ngomong jelema mah hewanna. Tah eta najis ngan najis geh terbagi-bagi aya tingkatan-tingkatanana. Wan najasatu salah satu aksamin ari najis salah satu aksamin eta aya 3 bagian. Najis eta jumlahna aya 3 bagian. Mukhaffafatun nu pertama najis mukhaffafah wa mughallazatun kaduana najis mughallazoh katiluna najis mutawassithah. Lamun mukhaffafah mah najis enteng ringan, lamun mughallazoh mah najis berat. Berarti Mang Oji bareurat bae kana ngaji aya najis mughallazoh anu reun. Nah najis mughallazoh tah berat.
Wa mutawassitatun katiluna najis mutawassiton. Nangke bakal dijelaskan hiji per hijina insyaallah malam Sabtu hareup lamun kena najis awakna. Barerat bogo lamun kena najis mah. Aduh, mudah-mudahan Sabtu hareup mah urang terhindar tina najis-najis bangsa maknawi. Mudah-mudahan orang kuat bisa selalu istiqomah dina ngaji. Kaharepna fal mukhaffafatu wallahu a'lamu bissawab.